Yang Nabi teh nyeri, masya Allah, pohara jasa, teu iman jelema, dibacakeun ayat, dibacakeun mujizat Al-Quran, teu iman. Nah, untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng, ceritaan-ceritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Tapi ieu mah singkatna ge dihareup bakal panjang nem. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang. Ongkos urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta, didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege urang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol aya kolot datang kan aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Oh, anu lebih parah. Nah, ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh kunaon? Ngalamun bae sia, edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin ajo di jokot batur. Aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manen kitu ge ulah kieu atuh pantas ya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adab gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarek ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae. Bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun. Janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita. Atupan nyeri bae katilu kali aing dek kawin. Masya Allah tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari eta mah aya-aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos gitu? Kos kitu siapa kakarek sakali. Tenang, 2 kali deui sia ge. Pan tenang tak ka hate. Oh, jadi sarua. Ye, tuh aing sarua. Lah, atuh sapira awewe. Geus bae bikeun bae neangan deui mah ke dilamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia. Deuleuh aing teh 3 kali aing mah teger keneh bae. Kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia. Tah makan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh gitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban zaman lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mendingan ngagejeburkeun ka sumur. Atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogoh ya emang nyana doang awewe
hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katu katilu katu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep. Ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana kan sia aya salat sok dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijaheu nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan Gus ya tah eta kan ngeunaheun dasar ieu kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yaqinya jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya qaumi he kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku aranjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh ini akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap aranjeun kabain abadtum garoh lamun anjeun teu ngibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina henteu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa nu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta mah geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting berang peuting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna
sama dakwah boloon jauh dakwah teka Cianjur ka Sukabumi orang bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan. Nah iya dakwah nu bahaya nu bos kadar itu mantap dakwah di Bandung ke Tangerang, di Tangerang ke Bandung, di Surabaya ke Jakarta, di Jakarta ke Surabaya, hasilnya nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi, teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran. Dituntun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna, nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna. Ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae atuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah, nyahoeunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Gila kanjing Nabi nu da'utu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berangjeng penting tanpa pamrih terus bae. Cek kanjing Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae kanjeng Nabi. Kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka kanjeng Nabi Nuh, heuh Nuh kacapek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innalana roka sanyana kaula kami deuleu anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang di kelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diazubkeun ka kantong. Kanjeng Nabi nu kubloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising
tadi pangeran kudaek dibawa ngising anjing Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no eren dakwah innal naraka fi dhalalin mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naon anjing Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan Kangjeng Nabi Nuh ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bi dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagu sarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nanti kula tapi nanti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong Nuh bohong lain rasul nya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiyah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh anu melarikan diri tiriungan keluarga sehingga loba kesulitan para sahabat nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah timbullah ngayakeun aksi hijrah pertama ka Habsyah saking teu kuatna penganiayaan terhadap jelema-jelema anu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah urang mah kuari kapan waduh adem ayem urang mah nikmat jasa kuari nu kuah nu kieu tentrem urang mah hirup teh
di negara Indonesia menurut berita pangaman-amanna jeung pangtentrem-tentremna jeung pang nikmat-nikmatna sehingga loba julukan Indonesia adalah surga. Yehe, Indonesia mah surga tuh. Masya Allah, hujan lain bae tangkal nu dipelak jukut nu teu dipelak jaradi. Hujan gede, laut ambalaya lantaran urbanisasi laut ti empang ka empang. Banjir jana, waduh perpindah, Masya Allah. Mantak di Cilongok mah santri ngarep-ngarep hujan gede baik. Lumayan jagnya jumbo ambalaya, teu kudu meuli lauk. Tuh, pokokna mah di Indonesia mah surga. Kuari urang dek ngaji bae, anu kukumaha, dek salat bae di mushola di masjid, anu macem-macem. Dek zikir bae orang macem-macem iya di Indonesia. Sabalikna dek main kartu bae de anu kieu kitu. Main gapleh bae ti subuh datang ka subuh de nu ku anu kieu. Aman di urang mah kebablasan aman. Datang ka pamarentah korupsi sugana anu negor-negor biasa berjamaah korupsi. Aman di urang. Masya Allah Indonesia. Teu pernah aya kadenge penyiksaan di urang mah. Aya ge aya Kristen asup Islam disiksa ku keluargana lumpat aman. Aya ge kafir di tengah-tengah Buddha asup Islam aya sebagian anu disiksa lumpat aman. Malah kabelah dieuna mah arara aman agama teh komo di Jawa di Salatiga masa imah teh Bapak Kristen indung Buddha anak Konghucu incu mah kitu Hindu saimah macem-macem. Nu hiji Islam masalah nu hiji salat Allahu Akbar nu hiji ho geus bae masalah nu hiji hailullah atuh geus bae biasa bae masalah. Jadi di jero imah loba mushola nggon masing-masing. Iya orang lah bercerita Kanjeng Nabi baheula. Masya Allah. Terus penganiayaan terhadap Kanjeng Nabi terutama ke para sahabat-sahabat luar biasa. Geus puguh ka carita nu diseret langsung ku jelema nu diseret make kuda anu ditidihan ku batu sakitu panasna luar biasa. Urang carita Ki Bilal bage dibalangkeun diseret ditindihan dan sakadar babacaanana Allah di Umar disiksa kitu keneh. Berbagai sahabat-sahabat ngayakeun hijrah pertama saking teu kuat di Mekah ka Ethiopia. Kacaritakeun Kanjeng Nabi ge dititah hijrah Gusti Allah ka Madinah. Hijrah Kanjeng Nabi bisa kumaha dicaritakeun ku urang unggal muludan teh berangkat jeung Sina Abu Bakar Siddiq. Kitu ge eta teh kapan susumputa kudu nyumput heula di luhur gunung turun berangkat geus ditarungguan lah ku urang Madinah. Sahabat nyarusul ke Madinah susulundupan nyelendep nyalametkeun agama. Imah ditinggalkeun, onta ditinggalkeun, embe ditinggalkeun, harta ditinggalkeun, nyalametkeun agama. Jauh lalakon Mekah Madinah teh 900 km zaman baheula ditempuh kudu make onta sabara poe. Sakabawana ku onta eta ge julundu berangkat peuting mun sakira-kira kanyahoan ku bangsa kafir ditebas dibunuh lain saeutik nu dibunuh di tengah jalan. Dibayang-bayang ku urang
nu pamajikanana teu iman ditinggalkeun, cinta tinggal cinta, deudeuh tinggal deudeuh ka pamajikan lantaran berbeda agama ditinggalkeun. Mulia amat sahabat ninggalkeun nu dipake ka cinta, tetapi cintana leuwih tibatan cinta ka eta ka Allah. Tinggalkeun anak. Bayangkeun ku urang, anak anu gede, anak nu sasapihan, anak nu orok, anu mejehna butuh perlindungan bapakna. Ketika teu iman indungna perebut anak ditinggalkeun keun bae aing mah anak sabodo, padahal masa anu teu deudeuh jeung nyaasi ka anak lantaran keur mejehna jadi kembang mata, keur leng-leng nu disusuan lantaran indungna mempertahankan anak, berangkat bae anak ditinggalkeun, harta ditek nyalametkeun agama. Urang mah di imah ka majelis nyalametkeun agama beuh ku ngawuduk heula, samsu heula, kopi heula, beuh datang ka majelis nage atuh ngopi deui. Ya Allah ya Rabbi, horeng di jero mah lain nyalametkeun agama, di imah dicarekan ku pamajikanana aing mun ngadenge kokoprak lah jaket lain deres gede lompat ke pengajian mah. Iya nyalametkeun agama pohara, masya Allah. Jadi eta tanah tinggalkan, imah tinggalkan, pemajikan anak tinggalkan. Lamun pamajikan anu iman salaki teu salaki tinggalkan, wabeh ditinggalkan. Sakabawana ku onta sapira onta tuh perbekalan teh berangkat ke Madinah, masya Allah. Numantak disambut kurang Madinah, Ansor nyambut Muhajirin. Disambut dengan baik, dua tangan terbuka ku sahabat Ansor di Madinah. Keistimewaan sahabat Ansor, masya Allah karim. Ditanya boga pamajikan tante, mau pamajikan tante, nu boga dua pamajikan dimikeun hiji. Paneta hebat jasa sahabat Ansor mah. Tina sawarena cinta ka Allah, tina sawarena tetenger jelema nu bakal asup ka sorga, Ubbul Ansor. Lantaran deuleu sahabat Ansor mah. Tanya, mana naon keahlianana ieu waktu di Mekah teh? Kami mah tani tuh sawah kula tuh tanah kula. Bagi dua jang maneh. Lain dibagi diinjemkeun, dibikeun Ansor. Mana naon waktu di Mekah ieu? Kalau bisa teh jeung pagawean kula mah dagang. Ieu duit kula tah boga duit sakitu dagang olos. Ieulah Ansor, masya Allah. Hirup tentrem damai antara sahabat Muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu pribumi, masya Allah luar biasa. Mun boga barang kuduaan kutiluan heesa anggal rejeng dan lain-lain sebagainya, sehingga hampir seakan-akan ieu Ansor jeung Muhajirin teh deuk didulurkeun ku Kangjeng Nabi seperti nu deuk didulurkeun bakalna asana ngawaris sahabat Muhajirin ka sahabat Ansor. Mun Ansor maot, Muhajirin nyana ngadulur ngawaris, hampir seperti kitu ku deket-deket jeung ulu alang. Ieu Kangjeng Nabi berjuang teh lain lalagaan, mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa, tetapi horenganna nu buang ka warah leuwih tibatan eta. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi, nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikan ke teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad, bawa huluna ka dia 1000 onta ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi, tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal. Cak Abu Jahal teh si mana si aman?
tes Isra Mi'raj kemana di dia ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka panggijeng Allah. tira berangkat mak Tadi balik tadi memeh subuh. man Aisyah naonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kunaon tambah edan ya wari sia sia daek teh ngomong kos kitu gerokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah Siap. wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mah aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus naik terus bare oleh-oleh terus tangga ku harita tiraha eta mah bejakeun jam sakitu balik balik mau subuh kira-kira sabar jaman mah 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad Aisyah ngomong ku keterlaluan teh bener ge Rasul Allah tuh laki kitu teh mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ye Abu Bakar ye coba bakar ka dieu aya naon ieu mah meme sia ka ditu wae di bejaan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tes Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha caknya na babami jeung Gusti Allah cari caknya na terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh sama Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kikituanan Bakar Aduh antak gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mujizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng ceritaan nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Tapi ieu mah singkatna ge dihareup bakal panjang nam. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan. Jadi tenang. Rokos urang dagang sakali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi. Didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta tinggal 1 juta kumaha ngalamun banyak di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kadege urang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun di beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu mah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta
nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imana, hatta pamajikan dijual pen, jeung pamajikan ku abe dijual, ai aki meuli deui nu anyar. Wah si aki bolon teman. Pan tenang tah, oh jangan sabaraha, sama sapira modal doang aki maka abe jeung imah-imah beak. Oh jadi lebih parah pan urang, oh aing mah masih untung kene tuh, untung kene seksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene ya bajeng imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokokna angkat kaki bae ge tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Oh, anu lebih parah. Nah, ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah. Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu, ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh. Kunaon? Ngalamun bae sia. Edan sia ge. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin ajo dijokot batur, aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manen kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana sehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah atuh sapira awewe geus manggeus bae bikeun bae neangan deui mah ke dilamun sagala rupa awak geus kuru kitu sia deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaan coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh gitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah tadi nu hebat mah sia di putus cinta ditinggalkeun ku kabogoh ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat mah tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya tuh kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijaheuh nya tuh ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan Gus ya
tah eta kan ngeunaheun nasihat ieu kitu maksudna model kos kitu dek ngasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunia nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari. Ngan nisrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di duniana diangkat ku Gusti Allah ka langit kaopat kuari aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha teh malaikat maut aing hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Assalamualaikum salam saya abdi malakal maut di dongeng singkatna ke panjangna di hareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha nyaho me hayang nyaho nyerina me kos kumaha ulah sok pake lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DPDP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui hudang kumaha itu sabulu-bulu nyeri jas aduh tanding nama ngecerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jagana ada tau mah aduh aing paeh geus cenah aing angkat aing neuleuh neraka ye atuh pada aja paeh makan neraka neuleuh heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu mereka yang seri dongeng kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah bebeja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis Kangjeng Nabi di neraka ku pohara teuing cekeun ka neraka beres antar ka surga aing ye sok aju ka terusan cekeun sorga sakideung moal kebal yang nyaho doang cecenna teh teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad nabi akhir zaman alah cecenna teh eta mah engke urusanna
imah nyaho doang sakedeung moal kebel pae geus kararaka geus teu balik ka surga atuh bebe cari ke Gusti Allah bebe teu naon moal kebal-kebal cek cenah cek Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana itoel kumaha kalon ayo balik ke lah cek cenah betah kene cek cenah teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saya ieu penghuni surga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ieu yes saya ini cari itu malaikat aing moal keluar deui cak cenah geus aing mah di dieu wae kajen kumaha ge de aing dicarekan cak malaikat emang kumaha lalakonna ke ayeuna nu carekan mah tetep keluar we moal aing mah pan kudu pae heula geus aing pae cari takdir mah tetep cak Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek dana ieu lebih dari pohara amat si budak beuh kutilan cedan anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya halo urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetep pengen beres keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngah aja meureun sia mah deuk ngah aja dan teu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tak ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutausalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket kene Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos aya ka anak incu abdi mualila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama Telilah lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit
nah ngajerita tenak langsung cerik selalu asal ngadoa cerik asal ngadoa cerik asal ngadoa cerik. Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaranna Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna. Kos gitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah. Urang lamun inget kadinya sebenarnya mah sedihna luar biasa ketika orang sare jam 10 jam 11 ayata hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah. Urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagian anu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nam bolor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititah lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah. Ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun. Subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu Akbar Allahu Akbar bandeng awan tersebut cocokan jeli teu boga bagian nam molor cak Allah. Ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah itih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu ees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah. Baik Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe nu urang bogo kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah orang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saeutik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar urang teh dibere kurucut jai mata urang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang masuk kitu teh sakit je orang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta geus lah pokona si eta bae lah tuh ya Allah ieu begitu lahir ke alam dunia barasot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa culukan waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah
nu saat ieu bakal aya di lengan maneh dibikeun ka bapan. Kageteun bapan aku ngomong gitu sih. Teu nyawa lalakon panjana. Mana ge kagot teu nyawa lalakon. Nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam. Urus nya deh. Geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon. Kangjeng Nabi Nuh terus gede. Kanjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pakai ngaraut Nabi saan jasa tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kanjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kanjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet. Kanjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keleutik keneh ge bisa rubuh ku Kanjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa. Jadi kesimpulanna Kanjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja ka Kanjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekal kieu ye. Geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi tihang. Ditanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos ku ari tukang batu. Ditanang. Oh, ieu kutilna dipiceun bisa ieu. Sagala kutil. Batu gaya kutilan. Ieu kurapna dipiceun jakena ieu bisa. Ngoeng. Bener jadi bagus. Eta ku ari tukang batu eta. Wah, ku ari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di bagus. Batu bangkong ge ku nyara di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu ku ari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan punya set. Masyaallah. Iyalah Kanjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula. Demi Allah laqad yaktinya jelas arsalna kaulan wa agung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna. Kanjeng Nabi Nuh kita ngajakan kaumnya dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikeun pangeran ulah kayu dijadikeun pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikeun pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Kanjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun geke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa nu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kanjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh
lamun tedayakeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin wa amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi dek sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cekang yang Nabi Nuh abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan nah iya dakwah nu bahaya nu bos kadar itu mantak dakwah di Bandung ke Tangerang di Tangerang ke Bandung di Surabaya ke Jakarta di Jakarta ke Surabaya hasilnya nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nuker aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setan nuker aya di leungeun jurig supaya lepas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat gila kanjing Nabi nu da'autu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung penting tanpa pamrih terus bae cek kanjing Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin ghairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah inni akhafu alaikum azab yaumin adzim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka kanjeng Nabi Nuh heuy Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh beurang jeung peuting ngajakan umat jakami mah inna naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu
anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikeun coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagai tuh itu pangeran urang di kelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak anjeun Nabi nu ku bloon-bloon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising anjeun Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no eren dakwah innal naraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real wae sih nu jelas ulah sok teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran teu kadeuleu naon anjing Nabi geus radakan nasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya heueuh senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kangjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bil dhalalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah Rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun ubaligukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nangti kula tapi nangti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kaum bohong Nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama naif wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiyah dijelaskeun najauta ya rabbi nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mah ge teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngap
plak Kangjeng Nabi Nuh. Di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan. Di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ka Yordan, terus ka Irak, terus ka Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya, ditama Inggris can aya, Jerman can aya, benua Amerika can aya. Dina aya lagi kakarak kecel can aya penghuni. Nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah, Irak, Iran, terus ka Maroko, kalau begitu terus ka Mekah, ka Madinah. Di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam tidinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam, itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Oray malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh gua bro Indonesia segala Lampung segala. Can daerah eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masyaallah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh, urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabarak 100 kali perang ti baheula teu aneh nyana. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah dituna pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon gitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu bae belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita, macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat peureum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi bacakan ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kanjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo blah blah blah. Bu urang mungkos itu tereh datang jasa eta asal ka Banten ge antum moal kebal atau mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah ketika hendak menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula aju jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria. Geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam
dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti hiji-hiji acan iman siksa habek kalepasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa numantak kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku orang perem bentak didinya kene atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulus orangan wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu kata mainnya bisa hiber kos itu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun nyaritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun walian siksa Allah turun emang kumaha gitu nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur kunaon cal deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburan aya 9 mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanana aya 3 mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanana aya 7 emang di Banten doang tuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kebenaran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu nelpon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah sah anu ngajawab ieu urang keur carita keanehan des urang lulah leuwih teh nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruhiji bisa mencala putra mencala putri Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40 Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 truk emang kumaha gitu malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah malaikat datang ke Kanjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600 ketika datang ke Kanjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi leutik biasa semampai kasep luar biasa eta jangjang nu 600 ka mana ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah ruh hiji malaikat Jibril bisa 2 bisa 3 bisa 4 maha kawasa Allah nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar Gus Dur beuki hurau-hurau Gus Dur beuki lah tapi ku Allah diangkat tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung Tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae tapi kapan karomana lain lalagan urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh ya eta mah urusanna batin urusan Allah
lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae anu di leuweung bae aya nu teu daek gitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna nu di gunung bae wali teh di leuweung bae wali di jero imah bae wali leutik pangkatna lantaran nyana teu ngurusan umat wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah teu boga kasieun teu boga kariweuh teu boga kaprihatin nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari ras ka diri urang peuting molor bae maca Quran saayat heuai ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika salat asana bareurat amat neuleuh nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah atuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sebenarnya mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah cek Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae cidala ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin set ti India datang ke Mesir brak datang percis kos kipu doli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plak ka dieu mantak ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'autu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah dekeun jeung teu dekeun urusan aing urusan umat siapa dah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ieu santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo dekeun pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru selain karena Allah sama kos gitu mah tuh nalahonan ieu mah lamun dek ikhlas kos gitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika orang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinyana nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku aju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal aya kiuci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nundek dari mana Allah kok bendu ka kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embung datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah kiuci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok jia turik naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu kos kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah
ibadahna titaku Allah nundek narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keucih moal aing mah moal kajen kuku puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teh sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teh bendu tama urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nanahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kacelik ulah nikahkeun aya kieu sih main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh naon teh naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah iyalah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti ko cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak deken lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi loh cerik ngalih mandak nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi nuh masyaallah kaum kaulateh ye laisa bidolalah teu sasar teu salah kaulama ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa alamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula wa alamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man jaakum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon ngomong coba deh ubudullah coba deh nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge di sok Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan
itu kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cak kaumna kaula maneuh maneh no jalain jelema bener maneuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi nu can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta ben 3 kali aing mah teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali sakali kakaraknya beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan tita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aja kuari atuh ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate jaheu nya tuh bener oge Masya Allah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang teh handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunayeun ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab. Qala ulama mujasaba ulama wa arsala ma'iyah tubashun dan mutasaba ma'iyah ingki basar ila Yaman dari negara Yaman di sanati arba'ina ing dalam tahun 40 wa alaiha ubadullah lan ikut tetap ingatase Yaman Ubaidullah Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan ngelar berdosa saking kabeh falamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma Basrun maka tebi sabaki Basar al Yaman ing atas negeri Yaman wa ba'di dahulan ngada ya Basar ing agamane Basar biar khasi famanin kalawan kang tuna-tuna nerga wa zabaha lan nyembelih Basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wa ba'a lan ngadaya Basar al muslimat ing sakeh wadon kang muslimah hunaka lan iku tetu hatta kalan ngarusak Basar al hurmati ing sakeh kehormatan walamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan samang-samang ngutus Ali ilaihi maring Yaman saingki Harithah inna kuda ma'al asyari hariba maka malayu Basarun sabaki Basar ila syamari negara Syam jalan babai sapa Abdullah bin Abbas ila baladil biladil Yaman maring negara Yaman walam yazal lan ora gingsir-gingsir wa Ubaidullah walian baiku kang ngurus dua kalawan biladil Yaman hadda kutila aliyun maraden bunuh sabasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali walahum adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hanbal wa garu lan liyane Ahmad bidal aiman saking birang-birang iman walam yakbut li Basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah kaki Basar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah Kangjeng radhiyallahu anhu kalau mapar Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi Ki Basar diutus ku Ki Muawiyah untuk menduduki Yaman diduduki ku Ubaidullah maka ketika utusan Muawiyah ngaran Ki Basar masuk negeri Yaman Ubaidullah lari setelah lari maka Ki Basar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman buatan Ki Muawiyah manehana dia didinya terus nyeun kagorengan seakan-akan nyana okos gajual agama teu mamrih nyana geus teu make agama Islam
sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh kenyana dipencit. Masya Allah. Wabal muslimat gitu kene awewe anu muslimat dijual kunyana seakan-akan diamatkeun, dirusak kehormatan-kehormatanan, membabi buta ya Ki Basar. Masya Allah, eta kekarak zaman Muawiyah geus kos kitu. Tidinja Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu. Sidina Ali ngutus Harisah bin Qudamah al-Asy'ari untuk menyerang kitu Basar ke negeri Yaman. Diseranglah harita Sidina Ali teh kapan di Najab, berarti di Irak. Nah ka Syria ka ditu ka Syam ya langsung diserang. Lupatlah Basar eleh kucat kacir ka Syria. Faraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman. Tidinyalah walam yazal walian biha teureun-eureun terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur. Datang ka Sidina Ali dibunuh hatta kutila Aliu. Cek Ahmad bin Hambal dilanjutkeun wallahu